Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring bade ngenalkeun kelompok simkuring nyaeta ti kelompok 5. Tepangkeun nami abdi sadana Syiwa Azhara sareng rencangan abdi nyaeta Nami Abi Muhammad Fuadi Al-Haitaki. Nami Abi dari Firmansyah. nami abdi Risma Putri Utami. Nami Abi Syahramanda Naila Rasma. Dina ieu kesempatan simkuring bade ngidangkeun materi ngeunaan cagar budaya Sumedang nyaeta di museum. Mugia naon anu bari simkuring tepikeun tiasa janten manfaat sareng nambihan wawasan kasadayana. Amin. Simkuring nyuhunkeun dihapunten upami dina pamaparan aya kalepatan atanapi kakirangan. Hatur nuhun kana perhatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabudayaan Sunda mangrupa warisan anu kacida luhungna, pinuh ku ajen inajen sajarah, tradisi, sareng jati diri hiji bangsa. Salah sahiji tempat anu nyimpen sareng miara eta warisan nyaeta Museum Gesan Ulun anu parahna di Kabupaten Sumedang. Museum Gesan Ulun henteu ngan saukur tempat panyimpen barang-barang pustaka kerajaan, tapi oge janten saksi bisu sajarah kerajaan Sumedang Larang. Sareng kamekaran kabudayaan Sunda ti mangsa ka mangsa. Ku ayana museum ieu masyarakat khususna generasi ngora tiasa langkung wanoh sareng mika cinta kana sajarah sareng kabudayaan sorangan. Dina dokumenter ieu orang bade ngaguar langkung jero ngeunaan sajarah, koleksi, peran Museum Gesan Ulun dina ngalestarikeun kabudayaan Sunda. Museum Prabu Gesan Ulun ditetepkeun minangka salah sahiji cagar budaya di Kabupaten Sumedang. Ieu hal nunjukkeun yen museum ieu miboga ajen sajarah, budaya, sarta ilmu pangaweruh anu kacida pentingna pikeun dilestarikeun. Salaku cagar budaya, Museum Prabu Gesan Ulun henteu ngan ukur dijaga tina segi fisik wangunana, tapi oge tina nilai-nilai anu dikandung dina unggal koleksi jeung carita sajarahna. Museum ieu janten tempat pikeun diajar, nalungtik, serta ngariksa warisan budaya Sunda, sangkan henteu leungit ku kamajuan zaman. Peran museum ieu kacida pentingna dina ngajaga kontinuitas sajarah, sangkan generasi ayeuna jeung nu bakal datang tetep apal kana asal-usul sorangan. Prabu Gesan Ulun perenahna di lingkungan Karaton baheula anu ngawengku Gedong Gamelan, Gedong Srimanganti, sareng Gedong Bumi Kaler. Bangunan-bangunan ieu kapungkur dipake pikeun kagiatan karaton sarta kahirupan kerajaan. Arsitektur bangunan museum nggambarkeun ciri khas karaton Sunda anu sederhana tapi miboga harti fisiologis anu jero. Saluyu jeung kahirupan masyarakat Sunda anu ngajunjung kasaimbangan jeung kaharmonisan. Di jero museum disimpan rupa-rupa titinggal sejarah anu kacida anjeunna seperti banda pusaka kerajaan, pakarang tradisional, busana adat, sarta naskah buhun. Salah sahiji koleksi anu paling berharga nyaeta mahkota Binokasih yang pake anu jadi lambang kawasan serta legitimasi raja-raja Sunda. Mahkota ieu mangrupa simbol penting dina sejarah pemerintahan kerajaan Sunda di Tengah Pasundan. Salieun ti eta di Museum Prabu Gesan Ulun oge disimpen mahkota Binokasih, hiji pusaka anu kacida pentingna dina sajarah Tatar Sunda. Mahkota ieu mangrupa lambang kekawasaan jeung kahormatan raja-raja Sunda anu kungsi dipake dina upacara kraton minangka tanda legitimasi pamimpin. Mahkota
Mahkota Binokasi teu saukur barang bersejarah, tapi oge ngandung ajen filosofis anu jero, saperti silih asih, silih asah, jeung silih asuh, anu jadi dasar dina kahirupan masyarakat Sunda. Pusaka ieu nuduhkeun kumaha pamimpin Sunda zaman baheula ngajalankeun kakawasaanna kalayan wijaksana, adil, jeung tanggung jawab. Kalayan ayana Mahkota Binokasi di Museum Prabu Geusan Ulun, masyarakat diajak pikeun leuwih ngahargaan kana sajarah Karajaan Sunda serta ngariksa warisan budaya anu mimoga ajeun luhur pikeun generasi ayeuna jeung anu bakal datang. Salian ti eta, di Museum Prabu Geusan Ulun oge dipidangkeun rupa-rupa ditinggal keraton anu miboga ajeun sejarah anu luhur. Salah sahijina nyaeta kereta keraton anu baheulana dipake ku raja atawa kulawarga keraton dina kegiatan resmi. Kereta ieu janten lambang kakawasan, kaluhuran martabat, serta kamulyaan Kerajaan Sumedang Larang. Museum ieu oge nyimpen wayang topeng anu ngagambarkeun kabeungharan seni pertunjukan Sunda. Wayang topeng teu saukur dipake pikeun hiburan, tapi oge minangka media pikeun nepikeun piwuruh kahirupan, ajeun moral, jeung carita sejarah ka masyarakat. Saterusna aya oge pakarang tradisional saperti pedang anu janten bukti kumaha karuhun Sunda ngajaga karajaan kalayan kawangi jeung tanggung jawab. Pakarang ieu ngagambarkeun sifat kasatria, kawibawaan, serta tekad dina ngajaga kemerdekaan wewengkon. Di antara koleksi sejen, kapanggih oge unsur harimau, anu dina budaya Sunda mangrupa simbol kakuatan, kawani, sarta panyalindung. Simbol ieu nuduhkeun raketna hubungan antara kepercayaan, alam, jeung kahirupan masyarakat Sunda dina mangsa baheula. Teu kaliwat, aya oge ranjang karaton anu ngagambarkeun kahirupan pribadi para bangsawan. Ranjang ieu jadi bukti yen museum henteu ngan saukur nyaritakeun ngeunaan kakawasaan, tapi oge ngeunaan kahirupan sapopoe di lingkungan karaton. Ngaliwatan rupa-rupa koleksi ieu, Museum Prabu Geusan Ulun ngajak urang pikeun ngartos sajarah Sumedang Larang sacara leuwih utuh. Boh tina sisi pamarentahan, seni budaya, nepi ka kahirupan karaton dina mangsa katukang. Ku ayana rupa-rupa tetinggal sajarah anu disimpen di Museum Prabu Geusan Ulun, urang tiasa ningali kumaha beunghar jeung luhurna peradaban Sunda dina mangsa katukang. Ti mimiti pusaka karajaan, kasenian tradisional, nepi ka simbol-simbol kahirupan karaton. Sadayana ngandung ajen sajarah jeung budaya anu kacida pentingna. Museum ieu sanes ngan saukur tempat nyimpen barang kolot, tapi oge janten rohangan pikeun miara emutan, elmu pangaweruh, jeung jati diri urang salaku urang Sunda. Ngaliwatan museum ieu, urang diajak pikeun leuwih ngajenan karuhun sarta neruskeun warisan budaya sangkan tetep hirup di tengah robahna zaman. Kukituna, Museum Prabu Geusan Ulun mangrupa salah sahiji pusaka budaya anu kedah dijaga ku sadayana. Mugia ayeuna museum ieu tiasa janten sumber pangaweruh, inspirasi, sarta pangeling-eling pikeun generasi ayeuna jeung generasi nu bakal datang. Sangkan sajarah jeung budaya Sunda henteu nepi ka pareum ku waktos.